Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa dina dangat ayeuna urang medar deui carpon tina majalah Campaka nomor 27 tahun 1860 genap. Judul anu baris kapidangkeun nyaeta Sobat. Ieu anu nganggitna Ibu Khalida Yuda Senjaya. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Geus lila kuring sosobatan jeung tati teh malah mah geus teu asa jeung sobat, geus asa jeung dulur bae. Ka mana-mana kudu bae duaan, malah mah sok kadenge tatangga maruji. Pajar teh kayung-yun ku Neng Ida sareng Neng Tati menisi garai raka keur mah rupina sarimbag, tambih-tambih ka mana-mana siga nu layut pisan. Ngadenge pamujian tatangga-tatangga kitu kuring duaan ngan ukur bisa imut. Harita kuring duaan indekos di pamarata hiji jelema nu luhung budi tur di wewengkon eta mah kaitung jelema terhormat. Pamarta katut ibu kacida nyaraheunana ka kuring jeung ka tati teh kitu deui kuring ka aranjeuna estu asa kakolot sorangan. Kuma tereknya atuda anjeunna mah kagungan putra teh pamegat keur ngan hiji-hijina teh deui sakolana jauh di Jakarta. Tapi sakitu geus 3 bulan kuring indekos di dinya, kuring can kungsi papanggih jeung mamat putra pamarata teh. Cenah mah mamat teh sakolana di Fakultas Kedokteran, kayung-yun ku kitu mah keur putra ngan hiji-hijina teh jujur sakolana deui. Dina hiji sore kuring nganter tati ka pengkolan, maksud teh rek meuli odol bari sakalian nempoan buku ilmu jiwa. Sugan bae ayeuna mah geus aya barang kaluar ti toko buku kuring ditoel ku tati. Tuh nu duaan maranisnya, cek tati bari nuduhkeun ku juru panon kadua lalaki nu kabeneran keur merelong ka kuring duaan. Nya omong kuring bari ngabalieur. Komo nu baju abu-abu mah irungna mandi bangir, kuring ngaharewos. Sanggeus ngaliuk sakali deui ka maranehna nu masih marelong keneh, kuring ngenyang leungeun tati tuluy buru-buru mareuntas. Ari dina urusan hobi jeung favorit mah kuring duaan sapamadegan. Kuring sarua pada baroga buuk ngagebay, sarua resep ngojay jeung sarua beuki lada. Malah mah favorit oge sarua diresep kanu jangkung. Tapi aya ketah bedana teh, tati mah teu pati resepeun kana mode-mode baju nu alanyar. Baju-bajuna barasajan pisan, tapi pantes bae bubuhan manehna mah bisa makena. Teu karasa laleumpang teh geus nepi kaburuan barang mukakeun panto imah. Tah geuning barudak geus daratang, saur ibu. Kuring buru-buru ngareret. Eueuh, geuning aya tamu, omong kuring meh bareng. Nya, apan ieu teh Kang Mamat nu ti Jakarta, kabeneran ayeuna kuliahna geus beres, saur bapa. Mat, ta ieu Ida jeung tati nu indekos di dieu teh. Pamarta neraskeun cariosanana. Kuring duaan buru-buru munjungan, tapi sajeroning sasalaman teh suku karasa ngeleper. Jeung naha ieu leungeun jadi ngadegdeg, komo sanggeus Kang Mamat neuteup mah hate jadi tutunggulan. Kuring tungkul bari ngorek-ngorek kursi nu didiukan. Peuting eta ngadak-ngadak kuring teu bisa sare jeung hate asa teu pararuguh. Malah lamun beungeut Kang Mamat nembongan dina lamunan, hate jadi sok nyeblak. Duh, kunaon atuh? Kuring rumahuh bari mebetkeun maneh kana tempat tidur, kadenge dipantati ngareket, tapi ku kuring teu dipalire. Buru-buru kuring nuruban sirah ku anggal. Sagala paguneman tadi berang di tengah imah ngalangkang deui. Sabaraha poe dibere pre teh mat, saur bapa. Sasasih Pak, walon Kang Mamat anca. Ku kuring kareret Kang Mamat neuteup, tapi ari leungeunna mah ngetruk-ngetrukkeun rokok kana tatakan gelas. Kuring beuki tungkul bae diteuteub teh, jeung diuk maneh asa jadi teu ngarareunah pararanas.
Kunaon Ida mah tungkul bae, ibu ngalubarkeun lamunan kuring. Sigana mah anjeunna tita tadi merhatikeun kuring. Kuring asa kagebah. Henteu, omong kuring setengah ngaharewos. Kuring ngegel bibir bari rada cengkat ningali pamenteun ibu nu imut, katempo tati oge seuri. Karasa pipi jeung ceuli paranas. Duh erana kabina-bina kuring tungkul deui. Kuring ngarahuh ka belah kenca. Kacipta deui basa pasosore basa kuring keur ngala kembang ros nurek dipasang di napas. Kang Mamat nyamperkeun bari seuri. Sarae nya kembang rosna mani arageung sareng lalucu, manehna mimiti muka carita. Muhun, omong kuring bari imut, bari jongjon milihan kembang nu rada kocop. Kenging melak Ida ieu teh da basa kapungkur Kang Mamat wangsul mah teu acan aya pelak ros. Manehna neruskeun, muhun nanging da sareng Tati omong kuring tetep tungkul. Kumaha resep sakola di SGA teh Id? Tos kelas 3 Ida tehnya tereh ujian atuh bari diteraskeun kana jurusan naon pendidikannya. Manehna nanya bari netep. Duka atuhnya ceuk kuring bari imut. Manawi pareng panginten kuring neruskeun bari netep beungeutna. Manehna terus netep bari ngangseukeun ros kana irungna. Teu nyaho sabaraha lilana kuring patetep-tetep. Untung kuring kaburu sadar. Kuring gugup terus tungkul, buru-buru mereskeun ros. Manehna ngajanteng keneh bari tetep merhatikeun sagala tingkah laku kuring. Kuring beuki gugup tuluy rurusuhan abus ka imah. Dipan ngareket Tati hudang tuluy trak bray bae kamar teh caang. Kuring ngulisik. Geus jam 5 Id moal salat subuh, omong Tati. Kuring malik tuluy bentak ka tempo Tati keur ngaodolan sikat gigina. Buru-buru Id beberes apan rek kananan bisi beurang teuing. Da sinanan masok ngablu geura ari Minggu teh. Omong manehna bari tuluy ngajawang anduk rek kacai. Dinanan teu lila da eueuh nya bae sagala sangkaan Tati teh teu nyalahan. Sadatang-datang ka imah kuring ngalungsar dina bangku meni capek atuh da bulak-balik lalempang. Da kana beca mah sabaraha meureun. Kuring mencatan bitis bari nyerangkeun Tati nu keur nyisiran. Id, ari Ida kunaon ti peuting lulah bae jeung mindeng ngarahuh? Tati nanya bari netep kuring tina kaca. Teu kunanaon. Kuring ngomong bari ngabalieur. Sieun Tati nyahun yen omongan nu dikaluarkeun harita beda jeung sorotna panon. Manehna terus nyisiran bari tetep netep tina kaca. Kuring ngajewang majalah Campaka tina luhur meja salambar. Salambar ku kuring dibukaan. Lain henteu ari rieut mah. Kuring tanggah ketempo manehna imut bari meresan buuk nu nyelap dina sisir. Henteu, omong kuring hambar. Terus terang bae Id da Tati ge geus nyaho kana sagala eusiha teh Ida. Kuring rada reuwas. Tati, kunaon sih Tati teh? Manehna lempang nyamperkeun tuluy diuk dina bangku gigireun kuring. Ida, hampura bae Tati nya. Manehna imut kuring netep beungeutna. Kamari basa Ida ngala ros. Manehna ngarandag tuluy netep kuring. Barang ngadenge omongan manehna kuring jadi teu puguh rampa. Beungeut ngadak-ngadak asa paranas. Nya Id, kamari Tati nyaho ti mimiti nepi ka anggeusna. Manehna eureun sakedeung. Hampura bae Id. Kuring tungkul cipanon geus nepi kana pipi era. Teu nanaon Id. Da biasana bareto oge Tati basa rek boga kabogoh teh kitu bae cara Ida teu bisa sare nya. Manehna seuri rada tarik. Kuring oge jadi kabawa imut cipanon nu tereh nyak celakan. Buru-buru disusut ku sapu tangan. Waktu-waktu nu katukang geus kaliwat ayeuna nyaan Kang Mamat geus jadi panutan kuring. Surat-surat terus dilangsungkeun antara manehna jeung kuring. Kuring agul.
Waas basa kabagendit. Germah manehna teh hiji pria nu jadi harapan kuring ti bareto. Sifat-sifat kalalakian nu aya di manehna suruh pisan jeung lelembutan kuring. Komo basa kacipanas meni beak we sugan mah karesep harita teh. Kabeneran harita teh aya panganten dina delman diiringkeun ku delman nu dieusi ku duduluranana meureun da maningaleut sigana mah balik ti kawum. Manehna ngomong bari nunjuk kana iring-iringan delman. Muhun nya, maningaleut, jawab kuring bari tuluy diuk dina batu lempar nu aya di hareupeun. Manehna nyamperkeun gek milu diuk. Engke oge urang teh kitu id. Manehna ngomong bari imut. Kang Mamat mah omong kuring bari ngadilat jeletot di ciwit pingpingna manehna ngagurubog. Buuk kuring nu diuntunkeun ka tukang ku manehna dikana tak-tak katuhukeun bari tungtungna dikekeupel. Kang Mat, saya mana rambut ida serang rambut tati, omong kuring ogok. Atuh saya nu ida. Manehna bari imut. Panjang mana Kang Mat? Oge panjang nu ida. Cek manehna bari ngusapan sirah kuring. Waas cek garentes hate ayeuna kuring dibere pre saminggu pikeun persiapan ujian. Nunang tukeun menang henteu kuring neruskeun sakola. Tati mah geus 3 poe balik ka Wanaraja rek ngadon pre di ditu cenah. Paduli teuing sia, mesing moal mantog deui ge aing mah geuleuh sia. Nah aing teh mana geuleuh-geuleuh teuing kasih tati teh segruk kuring cerik nyuuh kana luhureun buku nu keur diapalkeun. Teung teuingeun Kang Mamat, kuring beuki nyegruk. Tapi nya kitu eta surat nu kapanggih tina buku tati teh, surat ti Kang Mamat. Kang Mamat nu titik-titik nya moal salah da tetela ti Jakarta. Jeung kuring apal kana tulisan Kang Mamat, kuring ngarahuh. Tapi naha eusina mani Gusti, kuring ngusap dada. Teu sangka ari lalaki Kang Mamat. Tati. Pangeran, mugi abdi sing dipasihan kakiatan. Kuring hubandeuar bari darida cipanon nu ti tadi murubut disusutan ku sapu tangan. Tungtungna kuring cengkat panon karasa perih jeung asa sipit. Jung kuring nangtung lempang kana sisi tempat tidur tuluy mebetkeun maneh segruk deui bae cerik meni asa teung teuingeun atuda. Saminggu geus kaliwat ku kuring ngan dipake cerik jeung cerik malah ibu sok nanaroskeun kunaon cenah. Tapi kuringan ukur godeg jeung maksakeun imut. Apalkeuneun ngabugrug keneh can ditoel-toel acan tapi kuring geus janji dina hate yen poe-poe nu bakal datang rek dipapag kalawan kaikhlasan. Kecap-kecap luhlah rek dipiceun semet poe ayeuna kuring sadar meureun mana kitu ge geus kadar. Da geuning buktina Kang Mamat ge bogoheun deui ka tati. Engke sore tati tangtu datang meureun mawa titik-titik kirining keur kitu teh bel disada kuring buru-buru lumpat ka hareup. Hei Id, cager. Tati, kuring rada ngajenghok tapi untung kuring kaburu sadar yen eta teh tati. Nya tati sobat kuring. Lain tati kabogoh Kang Mamat ceuk hate. Pajarek balik sore tat. Nya rencana mah Id, kunaon ditinggalkeun saminggu teh meni begang. Manehna netep kuring imut panona ku kuring ditetep ayeuna mah manehna nu tungkul. Hasil ngapalkeun berang peuting ayeuna geus hasil kuring jeung tati lulus kalawan angka-angka nu nyugemakeun pisan. Ibu sareng pamarta kacida bingaheunana nepi ka kuring duaan dipangnumpenkeun sagala kaul basana. 2 tahun geus kaliwat ayeuna mah kuring di Bandung neruskeun kuliah kebenaran deui amih ngalih ka Bandung. Da imah nu disuci mah geus dijual. Hanjakal tati mah teu neruskeun kuliah teu nyaho rek ngaguruan, teu nyaho rek kawin. Nya meureun rek kawin ka Kang Mamat. Kuring ngarahuh tapi ari dibandingkeun jeung Kang Ajis mah mending Kang Ajis leuwih kalem jeung bager deui.
Nah bet kitu berina oge masing bager Kang Mamat ge. Da Kang Mamat mah kabogoh batur. Kang Ajis, nya Kang Ajis, manehna teh wakil direktur NP tapi geus boga Mercedes sagala, kuring asa gede hate. Minggu kamari Kang Ajis geus menta ka ami, da kuring mah geus teu boga bapa pikeun batur hirup basana. Padahal can sataun kuring hahadean jeung Kang Ajis teh, tapi manehna mani sakitu mercayana jeung bro-broanana. Kaperluan kawin 3 bulan deui geus kumplit. Hiji poe pabeberang kira-kira jam 12, kuring lempang di jalan Raden Dewi Sartika, barang rek mentas cekit gepeg kuring rewas teu kanyahoan ti tadina piat coklat geus aya di gigireun. Kuring ngalieu kana nyupiranana, leuh meuni lucu kitu, buukna dicungcungkeun ka luhur siga bintang film Jepang. Barang kuring rek neruskeun lempang, "Hei Ida, kadenge sora tina mobil gegerwan." Kuring ngaliuk bari kaget tapi sorana mah da asa-asa. Ya Allah, Tati, kuring buru manehna nu geus kaluar tina mobil. Sanggeus deukeut kuring silih rangkul bakat kusono poho di kaera. Tetela eta teh Tati sobat kuring basa keur sakola keneh di Garut. Ayeuna mah lain Tati nu baheula. Tati basajan, tapi Tati modern. Buukna disanggul Jepangkeun, beungeutna di make up jeung make kaca panon deui. Kalawan pangajak manehna kuring milu kana mobilna, piat coklat meuni camperenik, mobil ngageleuyeung nuju ka kaler. Meuni asa pangling Tat. Mun tadi Tati teu ngagerwan, meureun Ida moal apal, kuring mimiti ngomong. Asa beuki geulis bae ari geus jadi nyonya dokter mah, kuring nyelok. Naon Id? Nyonya dokter dedengean teh. Kuring unggek bari imut. Manehna seuri cekit rieg, mobil ngarieg. Kuring mani asa dijongklokeun. Teu uyahan tukang beca teh meleng, manehna gegelendang bari jebi. Tapi tukang beca mah tonggoy bae ngaboseh ka jalan dalem kaumkeun. Mobil laju deui. Maksud Ida, Kakang Mamat Id, manehna imut tuluy seuri. Tetela Ida salah sangka da Tati mah teu lila Kakang Tetela Ida salah sangka da Tati mah teu lila Kakang Mamat teh. Da Kang Mamatna kaburu kawin ka Elin. Kuring nanya bari kerung. Nya Elin tetangga urang baheula basa di Pamarta geuning. Oh, Elin nu buukna di Kreul teh Tat. Heueuh, kadinya. Kuring melengek bari nempok ka hareup ka kendaraan-kendaraan nu pasuliwar. Ari Tati ayeuna masih kuliah, kuring nanya bari tetep nempok ka hareup. Henteu, era geus boga anak mah manehna ngabalon. Baru geus boga anak. Eueuh, meureun lucu cara indungna nya. Geus gede Tat, manehna imut. Nya lucu, kakara genap bulan, ari rupana moal persis bapana. Tapi bulu panona meuni carentik teh ngalaka Ida, manehna ngalieuh ka kuring. Awewe Tat, manehna unggek deui. Teu karasa pungkal pengkolna mobil geus nepi ka jalan Supratman tuluy abus ka pakarangan imah. Tetela manehna teh geus jadi jelema beunghar, imahna ge gede tur kacida alusna. Kuring duaan turun tina mobil tuluy alabus ka imah, dipernahkeun di tengah imah, kareret ku kuring paparabotanana sarua alus jeung marahal deui. Maniti iseun Tat, omong kuring sanggeus manehna datang bari mamangku orok. Da di dieu mah eueuh sasaha atuh, engke sakedeung deui oge apihna nina datang ti kantor. Manehna ngajawab bari tuluy diuk hareupeun kuring. Eueuh, meuni manis, ieu irung meuni bangir, jeung eueuh nya bae bulu panona meuni carentik kieu, omong kuring bari nyabakan bulu panona nina. Budak Ida, budak Tati, ngalaka Ida nya Id. Kuring imut. Daknya atuh bulu panon Tati mah benang disebutkeun eueuh bakat ku carang. Susuguh mimiti kaluar kuehna oge leuh meuni nu marahal, caina cai jeruk. Keur ngobrol kitu kadenge sora mobil abus ka pakarangan bari klaksona disadahkeun. Tuh geuning papi sumping nina.
omong manehna bari menerkeun tangkepan orok jeung terus lempang ka hareup. Kuring nangtung tuluy nuturkeun tati, tapi kuring ngagebeg. Mercedes beureum siga ya Allah panon digisik-gisik, tapi tetela nu kaluar tina mobil teh Kang Ajis tetepan jadi kararoneng sirah karasa puyeng. Kuring peureum bari gupuy gapay neangan puntanganeun kacabaku kuring digigireun aya kursi. Buru-buru kuring diuk bari sirah disarandekeun kana panyarandeanana. Teu nyaho kumaha reaksi Kang Ajis barang mimiti nempok kuring. Gening aya tamu, kadenge sora Kang Ajis hawar-hawar. Kuring beunta bari maksakeun imut. Kunaon id rieut? Tati nanya bari rusuhan nyamperkeun kuring. Dengan sakedap wolon kuring bari jung nangtung. Katempo Kang Ajis mata simeuteun tapi teu lila manehna geus biasa deui teu siga-siga. Pap nepangkeun. Ida sobat mami keur sakola kapungkur, omong manehna bari nunjuk ka kuring. Tapi katempo ku kuring Kang Ajis diukna teu daek cicing. Punten bae, sanes teu sono ieu teh di kantun, engkang bade aya keperyogian, manehna ngomong bari nempo ka kuring. Mangga atuh, omong kuring gugup. Teu lila manehna kaluar tuluy ngahirupkeun deui mobilna, miang bangun rurusuhan pisan. Kuring permisi balik ku tati rek dianterkeun ge kuring nolak. Dadah kumahda rek babaturan heula, manehna nganterkeun nepi ka pager buruhan. Titip sembah baktos we haturan ibu nyaid, manehna ngomong bari nempokeun lengkah-lengkah kuring. Beca nu datang ti tonggoh ku kuring di stop kalawan teu ditawar heula, celak kuring tumpak. Ciate lemang, omong kuring pondok. Beca laju muru jalan raya timur, sanggeus mayar beca kuring lurusuhan abus ka imah, panto digebrugeun tarik pisan. Picerikeun geus ngagendok dina tikoro, teu nolih amih nu olohok, kuring lumpat muru ka kamar. Kantong dibalangkeun buru-buru kuring mebetkeun maneh kana ranjang, segruk cerik. Nalangsa nu moal aya bandingna. Amih lebat ka kamar bangun nururusuhan baring musapan sirah, anjeunna naroskeun hal ihwal kuring. Tapi kuring kalah cerik beuki tarik geus rada leler, kuring kakara bisa nyarita. Nih, gening Kang Ajis teh tos gaduh bojo, segruk deui bae cerik bari nyusupkeun sirah kana handapeun anggal. Keur nu kadua kalina hate kuring cerik lantaran tati teu nyana ari lalaki. Tamat cenah ieu pamiarsa, ieu aya kagagelan di handapna keur Tresnawati, Andiani jeung Widaningsih. Sakitu pamiasa anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.